Jika tong diteraskeun tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun nya aya rek eureun mah kenangan lalampahanna teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan teh wayah kumaha salatna jelema kitu lain dewek oge yakin teh kana diri sila lain teh daek kikituan so teh sila teh keur cala lagur da keur gering aya panyakit memboro kikieuan teh moal lah nepi kacing bararakatak aya sabagian jelema anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuri ke di akhirat bakal baeud. Aya we bejana ieu mah. Hah? Heeh, lamun di dunya loba seuri wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Cing yakin da pikiran anak sia mah jo akhirat geus paeh ulah waka kayenya lanan di dieu we heula uruskeun heeh ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Percaya kana poe wawalas. Ai wawalas jelema teh nya tadi akhir tina pagawean. Tadi dia meureunan dikerdilkeun tah kecap atau dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut saacana mati teh pek letikeun di dieu ku urang diletikeun kumaha diletikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganjang ka poe pagetok jadi memeh ngomong teh pikir heula bolak-balik nu letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Ceuk urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana. Tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh. Heeh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin kumaha akhirna darah tinggi ban. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah da sasamet wareg tara kaleuwih. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teh akhirna teh akhir tina pagawean sia teh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan heueuh tabungana dina tungtung basa aya kecap teuing hartina kaleuwih
da Allah mah tersepen ka jelema nu sok kaleuwih baik nyalametkeun agama mah nya nu matak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun kaharti meureun duh ai kana papatah babari ngarti nya mah ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun dek moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuк-lieuк acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuк naon lan tah sanes ceuk abdi sanes ceuk dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah tah geuning lain ceuk dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek kasih lain tah kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok kuning ribut dewek marek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun kapi naon si lain ka anjing kari kitu tanagara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba tah lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa der parasea wae salilana teh cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya we ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun we batur naon tah kitu nya kitu ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing seuing teh nyata ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah ta urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapak ka haben cicing nina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut
Gering ditanyakan maku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh gering teh bisa ngajawab nya tetap di zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can pek ayeuna pan aya sound system aya membran, aya lampu. Zaman geus maju, sok tuturkeun mengikuti kumaha carana. Ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13. Apa sih abad? Pan loba. Aduh. Mana wit teu aya nona igun. Iya. Alah. Hapunten solmet ah. Nya. Nyuhunkeun doa restuna Pak ieu abdi ieu. Dek ngayakeun super solmet. Sugan seueur anu ngadukung. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu monik ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tina tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeuk sabab eta keur diparud mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud wungkul oge luar tina tetekon sia teh karek marut can jadi opak ai geus jadi aci na mah nih ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya ahakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh Pak ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik. Naon ngomong naon maneh teh? Ini mah ibarat gitu. Ibarat naon? Heeh. Lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla, ieu meureunnan Keor. Silaing bemo. Aya aing rek miluan? Heeh. Maneh korong. Anjing sia. Teu nyambung dina mobil kana korong. Ampun. Lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng imah loteng dilotengkeun silaing meureunnan imah kontrakan da bala Ari aing maneh mah cenah capit. Nanti nyambung aja. Cenah ambak. Duh, ampun. Alah. Cing atuh bere nu hade ka teu jang. Karunya deuleu. Heuh atuh. Lamun dina kue. Hijau euy, naon euy. Eta geus hayang ngadengekeun tapi gede ambak atuh. Uing kue lamun dina kue. Hijau euy, naon euy. Eta geus hayang ngadengekeun tapi gede ambak atuh. Uing kue bolu. Heuh sok. Ieu cenah ieu. Putri Noong.
Ai kuring. Nah, yang siling. Siling bapau. Ari uing, mana ti kotok. Ai ti kotok kowe anjing. Ampun. Kena bubuahan harus makan. Cek aing oge. Lamun tidak bubuahan, kuring rambutan, si ieu apa? Bapak dewek mangu. Di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah. Ari aing kalinggem. Anjing teh inakan anjing cuma tuh. Nah ini. Weh, gini si cadok. Nah, saya tengaran aja lah mati meni rupa-rupa aja sih. Aing disebut si cadok si depok. Alah, Sageuna we. ampun. Naon sih datang ke dia? Pokoknya mah siling dek taluk atau ada kumaha. Aing mah ada mau taluk sih. Hah? Aing gitu. Kurang patutunggalan we. Yo. Mending gelut atau mending silihina? Itu yang menikah. Enteng teh. Silihina kumaha? Silihina silih ledek kalau mau ambak kata eleh. Enteng teh mematikan. Enteng mematikan. Nu ambak eleh. Eleh gitu. Jadi sia dor. Aing hayangnya. Parah sampai Dek aing heula, dek mana heula? Sultan. Hom pimpah kali ya, hom pimpah. eleh itu lah. Aing heula berarti, masa aing eleh. Ini pohon ni tak hom pimpah itu. Syok saya memitian, syok. Alah. Sing parah sing kanyerian ya. Si cacing. Saya. Kaulah Gatot. Gatot naon? Gatot naon? Gatot kajelung. Muntah salah iya anak si Semar iya. Gini kuninga. Alah. Sebab kapihatu Raden. Gusti Prabu. Tesudi aing disemahku anak kunyuk. Aing maksana kan. Bejakeun kadunungan sia anu ngaran Gatot Kaca. Urang patutunggalan tuluikeun kitu nu baheula teh. Aing nyaho meureun made oge. 1000 kali paeh sapoe aing 1000 kali hirup. Sami atuh sareng abdi teh ajian teh. Salira mah 1000 kali paeh sapoe 1000 hirup. Ya. Tapi abdi mah 1000 kali paeh 1000 kali tilu. Moal kilo maksudnya. 1000 tilu. Alah. Datang neratang demam. Tulis pulang siang Kuateng aya Rajapati kan. Rajapati. tapi gede nama gede itu tuh gede nama. Wah, tapi dedeg ka dieu. ka dieu tulang, bukan tulang. Eleh tulang dudungan dewek mah lah. Dudungan mah bukan tulang. Ai itu kamuy. Tiba heula sia teu bosan mamawa dukun. Kasaha teh ngomong teh. Kasia. Kurang aja. Geus ketae. Warah ku aing geura. Ulah. Bina teh. Geus. Cuman kan. Ulah. Nafsu teh pepes. Tinggal ieu ke digisi ku aing mah. Mun kana aing. Geus ketae. Cuman geus. Ulah kana hate atuh teh bae. Penghalangan ka tuman. Eta buruku sia kudu moal. Cuman kan. Cuman kan.
siapa tuh menang dicarek tuh. Menang dicari kirupna. Liur. Karena picilakan. Ampun, namun itu ditewak tuh inget tuh. Lantrang ulang. Tungtung nambah geningan tuh. Gunungan uing dari Patutunggalan. Gini si Cadok. Nah, saya tinggalan aja lah mati menirupa-rupa aja sih. Aing disebut si Cadok, saya depok. Sagedana we. Ampun. Nah, saya datang ke dia. Pokoknya masih lain nek taluk atau ada kumaha. Aing mana mau taluk sia. Hah? Aing gitu. Urang Patutunggalan we. Sok. Mending gelut atau mending silihina? Itu yang menikah. Enteng deh. Silihina kumaha? Silihina, silih ledek, kalau mau ambak kata eleh. Enteng tapi mematikan. Enteng mematikan. Nu ambak eleh. Jadi sia dor. Aing hayangnya. Dek aing heula, dek mana heula? Sultan Hom pimpah kali ya, hom pimpah. Eleh itulah. Aing heula berarti, masa aing eleh. Ini pohon ini eta hom pimpah itu. Sok saya memitian, sok. Alah. Sing parah sing kanyerian. Si cacing. Sia teu beda ti cacing koot. Si cangkilung, si dekok. Si goreng patut, si hese nyatu. Sia teh si bau kelek. Si gede waduk. Aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk. Waduk. Cacingan waduk teh. Sia teh sabenerna mah teu boga kolor. Kolor oge menang mau. Hiji-hijieun oge. Sia teh sabenerna mah keur diudag-udag ku jelema deuleu sapangalengan. Sabab sia teh mau engkol 2. Tidak truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok. Abina-bina teuing wah kuatan euy. Kuatan euy. Si teu boga acara. Terus aya kene. Si geus teu payu. Kata hare-hare gitu. Kaelehkeun ku anak si teh. Iya. Aya anak sia payu. Acara ge ngarebutan ti anak sia. Di si dadan aya. Tiga blok kakenyos. Di lobang nganggur aja nama gitu. Harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar. Kitu teh sia jadi dalang calung teh. Rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna. Ah kuat euy. Geus. Ya, maneh inung maneh. Ya, goblok da inung aing. Tah, sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa. Jalan teh. Tapi sia teh tina bool. Leuwih peuri. Di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung. Inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain. Tapi si leng teh tina hileud peuteui. Anjing. Ngahina inung aing, ambak eleh tubuh. Aduh, Gusti pajar inung aing hileud peuteui tuh. Parah Gusti tu agung bala. Cek aing oge nya.
Gusti kaina pajar inung abdi hileud peutuy. Padahal hidung aing mah hileud orok juga. Sia, tapi dah. Woi, aku. Woi, ah. Agun. Mana? Dek pipil wajah. Agun. Mun dipikak geuleuheun si goblok. Peledak teleponukna karayung. Gatot kaca. Cing, tong ditandung ya lah. Dog yang, wir yang, dog yang, dog yang, iwa bayi. Nasi jagung sampai tuwe seperti sajo. Leles, aluh. Walah, obat, hampura cepotnya. Nuhun cepot. Nuhun cepot. Nuhun maha guru. Aduh, buru-buru sagerkeun deui Kasep. Sagerkeun deui bager. Kumaha nu bieu deui kalimahna? Ngan tungtungna lain leuleus. Naon cager? Apa? Wir yang, dog yang, wir yang, dog yang, iwa bayi. Nasi jagung sampai tua tetap bisa lulus dari. Lu. Baik kan lulus kan? Salah cagurnya. Salah. Cagur. Nah, ulah dipakai heureuy. Cing bisa mawana. Kamu ka guru. Papunten maha guru. Taqabbalalahu minna wa minkum. Syamana wa syamakum. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Ini ayat catur taya pionan gitu. Alah. Nuhun cepot. Sawangsungna. Cepot. Urang nyerang kawau langit. Kawau langit bade nyerang teh. Si hareupeun ka kaula. Pecahkeun teh ilmu teh ka raja, tinggalikeun. Ulah aing wae nu ditipu teh. Kali-kali ya tukang pejabat. Alah. Kadang-kadang tina duit pajak di hakanan ditipu we rakyat teh. Heuh, sakali-kali manehna ditipu ku aing. Kresna Arjuna Bima. Duh, iya. Oke, Gatot Kaca parantos ningker ieu karaton nagara. Leres. Atuh ieu opat satria lebet ka karaton. Genawan. Sampurasun. Ya.